Pamirsa sadaya, kamari tengah upload kumargi sararibuk, ayeuna urang teraskeun deui dongeng Sunda di Bosna Cangehgar. Naon eta teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Sapertos biasa, ieu cariyos disanggakeun ku alpukahna. Saderek nyeri huntu, nah sok ngegal sapatu, ubaran bae ku batu, takol ku halu, dagor ku palu, puas ya. Space iklan. Masih. Urang carioskeun langsung wae di Bumina Keluarga Ceeti. Allahu Akbar. Ayeuna teh meuni ka kuping nami asa naonnya werit gitu. Naon gitu Bu? Apanan ayeuna mah sakedeung hujan, sakedeung angin. Angin kok sakedeung. Iya. Ibu nih lucu, enak makin lucu Ibu. Ame jika Sri Mula tongko. Iya teh ayeuna protes kunaon dina keluarga Ceeti narik napasna ka kuping. Oh gitu. Nya ka kuping gitu. Caket teuing kuping nama. Ciga nama acan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bede, abdi sapados ayati menit awal lah gitu. Oh. Jika pemain Ronaldo sok amak pemain lebet di tengah-tengah deh gitu. Ya, alim. Oyong ti awal gitu. Jantan starter gitu. Sumun jantan starter Om Gege. Waduh. Gaya. Damang AGG. Alhamdulillah sehat. Teu kuliah. Henteu ayeuna mah ada nuju teu tiasa ke kampus atuh. Sanes kuliah teh di ISBI. Oh, sanes di ISBI mah nongkrong. Oh, hari kamari katinggal teh ku ibu teh keur nongkrong caket ismi basa keur disetiran ku si Mitra. Iya, sanes kan didinya mah panongkrongan Ibu. Janten aya kuliah mah tebih teh diturangga kuliah mah. Oh, ari sareng Akoko kenal? Kenal aku Kudrat ISBI. Eta mah kuliah di dinya. Nya panan eta nu sok ngaruksak teh. Ibu, apa kunaon barudak eta sok narangkring di dinya? Duka ibu teh apa? Ibu mah garilis barudak ISBI mah. Jeung palinter kana tari, karena seni peran, karena seni gambar, non seni rupa Ya, gitu. Kantena tuh da Mang Mitra kan didinya mah memang institut seni atuh. Ari mana pernah sekolah Mitra? Abdi mah kapungkur kan kantos. Janten naonnya mahasiswa lah kan tante beres berarti. Oh, pernah jantan mahasiswa jurusan naon kapungkur Mang Mitra? Abdi teh kuliah di Pelita Masa kapungkur teh. Aya kene pelita mas. Apaan eta mah tempat kursus? Berarti mah justru didinya letakna jalmi teh sok merendahkan. Oh. Abdi teh di Pelita Masa teh di kawit diajar montir, kemudian menyetir gitu. Da lulus teh abdi teh kenging SIM hiji. Nya eta teh kadang kursus. Les disebat les gesan ya punya eta banyak kursus eta. Jika SpongeBob ngerasa sekolah nyetir. Nya tuh naon deh tuh berarti abdi mah jalmi leutik atuh. Abdi mah AGG Kumaha? kursus ti kawit Pak Harto janten presiden. Duit ka Pak Harto gentos deui nya lungsur gitu. Nuhun. Janten presiden deui. Abdi mah can lulus. Kursus kan ya. 30 genep. Sarua jeung SpongeBob. 30 genep tahun ya. Abdi mah kapungkur berarti hayang ningali batur ulin gitu nya. Bami jalan-jalan teh kapungkur makan jalan Riau nya. Jalan naon teh? RE Mata di mana ta? Marta di mata. Kela. RE Marta Dinata. Nya RE Mata di eta abdi teh kadinya teh hayang ningali jiga batur gitu nya gaul. Naraek mobil kijang diceperkeun gitu nya. Karenging istri gitu kenalan. Abdi mah batiku cerik we gitu da nya jalmi leutik atau abdi mah boro-boro ningali jiga batur gaul gitu. Abdi mah cicing di BIP teh cicing we dicaket solokan di dinya jeung barudak pang.
Deket BIP. Di tukang bebek. Ya da jalmi leutik atuh AGG abdi mah. Jalmi leutik. Nu ya bersyukur ya. Sakieu ge sehat keneh ningali Mang Mitra mah. Uyuswa ayeuna tos lumayan nya. Ayeuna teh tahun 2000 hiji nya. 2002 hiji 2002 hiji nya. 54 tahun abdi teh. Tuh 54 tapi jag-jag kieu 5 mah nya ada kana kumargi ku kabu tuh atuh da ngabeca teh selain teh sport oge abdi teh nyaeta nyaeta ku kapangabut tuh gitu. Da kantos kenging medali abdi teh. nya gitu. Naon gitu. Zaman tonton asa geuningan kapungkur anu atlet sepeda eta jami sami teh tukang beca kapungkurna. Ieu mah ngarang. Nyaan sami kapungkurna. Jadi basic nama beca itu tuh. Anyana teh mun janten atlet sepeda jadi jago tanyakan. Jadi pami aya arah Kalembang, wah hanya nama pangtarikna. Sami abdi ge. Lagi pangtarik bet. Tapi ka finish teh kudu ngarayakeun. Ari bapak daftar teh apa? Cuma tapi ka finish tapi itu daftar. Rugi. Naon atuh kekebutan ge. Abdi teh wah geus hapot-hapotan gitu nya. Nya. Budak nu lain bet. Finish pangheulana. Nah, nu nyamut gitu. Nya. Ditaroskeun teh. Ari cenah daftar teh. Teu jabe teh. Teu jang naon tapi ka finish. Alungkeun ku bisa beda. Soalnya setan. Ya jadinya Mang Mitra tapi benernya ku ngabeca gitu Mang Mitra ayeuna teh badan katinggalina keker Mang Mitra mah. Mohon abdi mah teu bongkok-bongkok acan atuh. Nya teras kajagi gitu maksana teh si sehatna teh katinggal gitu. Nya Jag-jag gitu. nepi ka ayeuna ge abdi mah budak mung hiji. Nah, Da nyaeta ge disaprak abdi cerai lah gitu papirakan sareng istri. Budak teh nepi ka ayeuna teu gede-gede. kunaon? Geda ka dieu. Neng, gila. Banget pasti. Ka dia. Oh nyendak iya budak ka dieu teh. Si Gina ada mah. Tang serius sih kayak. Alhamdulillah. Gina cik buuk Gina eta rada di Mang Mitra bener kan poni eta Ini teh kan sama papa. Apa? cik budak Langsung ngerakeun atuh. Biasa ge nyebut bapak we atuh teu naon. Kan ini teh kan ya. anyar ieu soalnya ajar pangi jeung budak Mang Mitra nih lucu. Pun anak kita ge. Oh, mung punten asa bau kaduruk. Cara bau kaduruk da. Di kuramasan mah. Nya eta pami kapoe bau hayam kaleo. Gina tuh sekolah. Masih daring. Daring. Angin naon? Kadang ngangge handphone, kadang ngangge nanti papa Teuing atuh, da papa mah teu nyaho. Laptop. ta eta laptop. Main laptop. Jadi gina. Nya abdi teh maksakeun ge jelema susah jika abdi ge ayeuna waktuna kudu ikutan daringnya kapaksa abdi teh meuli laptop urut ka Cikapunung gitu. Da ieu ge lain ku bisa lain ku sanggup da kumaha atuh HP wae ge itu di karetan. Atuh meureun lada. Pami kareta dua berarti kareta hiji lotek sama lotek berarti. Ini HP-nya. Berarti pangmeserkeun atuh berarti. Nih ieu mah da kanggo sakola ieu mah. Tuh merek na ti balik. Odo. Nokia. Odo. Merek handphone sok dibalik. Odo. Nya kan bae ku ibu pangbalikeun. Nya mah kapake jang sakola. Da ieu nama sarakola teh atuh Bu.
nyari weuh ku pulsa, nyari weuh ku ngajarkeun. Bener pisan agege. Hiji urang teh kudu jadi tungtung nanya, nya jadi kolot ongko neangan pakasaban yang budak gitu nya. Nyangan rezeki yang biaya hirupna, nya jadi guru ongko. Bari jeung urang teh da geus teu bisa tuh ngajar budak mah tuh. Nya. Udah kamari punya sok. Naon teh kamari teh? Gina. Kan diajar matematika. Kan aya sinus, kosinus, tangin. Kan aya. Terus cek si bapak teh sinus mah nu dina irung. Eta mah penyakit. Beda deui. Beda. Sinusitis atau beda sinusitis. Ai eta mah sin kosinus dan sin cos bisa ditulis atau sin cos tang. Biasana na ke kalkulator ge aya. Nya, si bapak mah keke sinus teh cenah na iruk dina eta mah nyeri naon ngaranna teh flu teu eureun-eureun. Nya. Mapeg eta mah. Nya ban sinus mah kitu cek abdi teh. Da ada eta mah turder pas ya sigina mawa parang abdi mau peso. Kacina. Banyak jeung budak. Da nya atuh ayeuna mah budak teh nepi ka anu di teungeuh. Nya. Di kapret dan memang lain pak-pakanana urang teh teu sabar ngajar budak. Nya. Abi wae atuh nu ngampus ieu teh kuliah. Nya. Kan kadangnya lamun online teh biasa ningali bigo, ieu ningali dosen. Kan ream ya. Abi teh biasana mah bigo. Jadi nu live-na teh puguh gitu. Ieu mah ningali dosen jaba tugas seueur. Ada apa abdi teh? Keur mah hiji-hijina dipake ku abdi ongko, dipake ku pun anak ongko. Pas hari teh nuju diango kitunya. Naon teh namina teh? Jum. Nya. Jeung guruna ai keluar teh tulisan janten teh jemput abdi cenah dina eta my chat. Micet. Nah, ayeuna mah nu ngontak teh teu kana WA kana micet. Apaan abdi teh ya biasa ngajajab-jajabkeun agege lah. Oh, lumayan nya. Nya kan aya di dinya nama aya nu 100 meter, aya 200 meter gitu. Oh, janten apal posisi lokasi. Nya dah abdi teh kepikiran engke mah daripada susah-susah rek nyeun aplikasi ngaranna Gocak gitu. Go becak jadi gocak. Halus ta. Terus kumaha? Mun nyada kumaha tuh dai pan apa mi Gojek mah seueur nya. Si anggotana teh abdi teh ngajakan nu lain, teh tukang beca geus maraot atuh. Anggotana jadi saeutik. Nya. Jeung warnana naon nya? Nya tadi nama abdi teh rek nu katingali ti kajauhan we gitu. Kan abi zaman-zaman baheula mah pami beca teh hayang alus dibere bendera partai gitu nya. Urut spanduk partai gitu. Tah abdi mah pami angewarna nu ieu sieuna jiga ngadukung partai anu gitu nya. Nyeun warna nu anu jadi abdi mah make warna naon gitu. Oh, jadi lempeng we kieu gitu. Justru tadi nanti rek loreng we gitu kan. Ingat aki-aki nu sok kulilingan di Bandung di Cibaganti. Di Cibaganti sok aya. Kamana si aki eta nya? Bobo geus maot. Jiga nama da testara ningal terus gini aki-aki nu make sapeda bodas-bodas sadayana. Make bendera. Sok nyebutan paku lain. Apal tah sanes. Nya aya tapi aki-aki anu beca mah emang sok ningali nu jiga beca perang. Nya, terus aya oge nu sok ieu polisi cepe. Lumayan. Turangga. Oh nya eta mah nu. Tah eta tos da aya eta mah. Eta mah nu make baju PKS. Nya ayeuna di Purnawarman aya oge. Aki-aki oge make helm. Ini mah awi. Di apa gimana teh? Bukan abdi teh sok ngajajab berarti. Tina my chat teh sok ngajajabkeun. My chat. Sok kadenge budak sangka naon keteh. Teh si papa mah sok nyandak istri. Aduh. Naon maneh? Gitu. Jelema lamun kapangi sok ngagas. Nah aja. Nah gimana maneh ka budak mah. Ya terus ngirakeun berarti teh penumpang. Penumpang eta mah. Mayar eta teh. Nya ku jasa lah. Legus. Jasa dibayar jasa tuh.
nya teu abdi teh duda teh lami agege toskan katos ngaraoskeun janten duda teh. Nah, kan abi mah kuliah kene atuh. Aku nanya tuh balik. Abi mah kuliah kene. Nya mun ieu mah mun kantos itu. Teu raos lah janten duda teh. Makan sendiri. Aduh, Tidur sendiri. Caca Handika. Sugano. Caca Nah Handika. bedanya tuh anu tadina boga pasangan. Jadi sorangan gitu. Dengan jadi duda mah lebih baik bujangan dari awal lah gitu. Dibanding namun pernah merasakan hidup bersama istri gitu. Eta si Gina asup kana kolam, Ibu. Kolam lauk. Mang Mitra eta carek budak. Gina, Naon? Budak. Kana da si Gina mah eta koi bapakna mah nya mahal. da hanya teh Gina. Kumaha itu budak teh ngerakeun wae. Nya geus kemae lah antepkeun gadinya. Tadi kamarnya mah berarti ngojay di kolam nu aya lauk Arabia mah non Arabia mah naon namanya teh? Naon arwana? Itu nu aligator. Nah, eta masih Gina tuh. Dia ka ieu rangeteng suku teh. Saya yang wae karena budak sih nanya kata. Ya ku ibu diberi duit yang mau di HP. Ya. Duh. Ya duit nak. Terus anukan budak teh itu. Jadi itu diberi celana jero di budak teh. Yang nyai. Ibu ieu mah kudu dibedahkeun. Allahu Akbar. Ayo tak budak teh tilep kana. Sok nyoman teh. Nah budak nyai gitu. Sok ngarakeun. Ayo Gina orang we. Nuhun. Ayo gino. Iya, Gina sok. Ya orang we. Sok neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ibu dek, iya aya periogina cenah. Sok bangga. Assalamualaikum. Jangan lupa Bosna Cangehgar setiap Sabtu dan Selasa jam 2 siang. Aya geuning mau tina luhureun dada. Luhureun beuteung. Artinya memang malaikat geus nyata. Terus duh hatur nuhun juragan. Dinas di Kira emota. sabatang. Subscribe channel YouTube-nya Bosna Cangehgar dan follow Instagram-nya Bosna Cangehgar. Bosna Cangehgar, Bobodoran Sundana Cangehgar.